Ajunet, teganya dirimu Ajunet. Malah bawa anjing si Sarwiti. Padahal mah kurangan iya kaminya Ajunet. Padahal mah gelis-gelis aing yang si eta mah. Banget mulus tuh mulus kunani ja doang artis Korea. Boro-boro artis Korea bisa gitu banget geneukna. Malu jakat liatin. Biasa-biasa. Jubur bagusan aing pernah mah denokan aing mulus deui. Boro-boro mulus gitu karadang mah. Ih, dia makin tengartikeun bukan yang tergalau. Enggak, sudah di lamunan tadi lalaki kuru. Kuru-kuru jadi awak sia sarua. Awak aing mah kuru ge padet beuh. Padet emang raka baja. Geus mah sih ulah di lamun-lamunan, laju ke stres, mapai-mapai jalan bege. Aing dicerekeun. Aku aing di setengah dia mah. Beuh piraku. Bejaya dia mah camplang, diajak curhat lagi, aing ngalanjung. Bisa ini paling ya. Oh, sini gara-gara tadi semabor. Beuh, rok kan. Pindah ya aing. Si Titin diajak curhat lagi ngeradik si eta. Ih, kami tergalau. Neneng, I love you. Ih, Ajunet. Kebayang-bayang bae, Ajunet. Bagian awak doang congcorang sawah ge. Tapi na alabatan doang sahrul kan eta Ajunet. Tuh Neng tetap elok ka AA. Neng romantis. Ajunet. Aduh. Bisa gelo ya mainnya ku Ajunet ya. Ajunet. Ganteng amat Ajunet. Ya Ajunetnya. Aing nik dangdan ya, nek ketemu Ajunet, nanan gelis. Ajunet. Mana sih nenengnya? Neng! Neneng! Mana sih nenengnya? Kamana si nenengnya? Ku hese amat di tiangana. Alabatan neangan tumbila di kasur bae eta budak. Aing, kamana ya? Kamana si nenengnya? Neneng! Aisyah, neneng! Ya Allah, kok bisa kieu, Neng? Ya ampun, Neng. Siapa Neng bisa kieu? Ih, sin amat aingnya. Sadar kunaon sia. Neng, kumaha aing gara-gara si Junet ieu. Sadar, woi. Sadar. Oh, Neng. Kayak bisa kieu aing mah arti. Kunaon? Neng, bisa kieu. Duh, bingung aing ieu. Kenapa kan bagus mata? Ih, maju. Kunaon sih kieu? Ayo, kunaon sih ulah kitu ieu aing dari sini, Neng. Neneng, kunaon? Ulah gelo barang. Ya aing mah aing. Aku dong monyet rok, jebet aing teh dong monyet tenangan. Jagelis kieu doang cari bel teh. Lunjang jangan lo kena aing monyet. Monyet malah. Sadar. Sadar lo sih. Muji beng, muji. Daripada ngomongin si Maki. Ajunet. Muji. Aing geus kitu kumaha nya cara nolongan. Karinya mah karunya tapi hasil sak ngalokeun aing dong monyet teh. Gara-gara si Sarwiti jeung baturana teh ngarebetin si Junet. Rasa kitu. Dioncog eta budak lainnya. Geura ieu. Hajar ku aing katimu mah. Ih, jajadug amat ieu. Sapuan lah. Ari saha? Sungut na buwirok amat dak. Ih, tukang brownies teh ieu. Dak. Mana ya? Wih, si Denok teh jadi mah ya. Kenal jadi dia, cara di dia. Biasa, nek ngapel, malah kasarean tah.
tukang brownies belaga naik ngapel segala. Ih, bugut berbudak kan si Denok awak nak asoy. Iya, tukang brownies. Aing nek sapu nyampe terjadi. Tapi ini Woi. Ada di sini yang lain. Dua tuyul nu hiji kurus. Anu hiji gemul. Gelo eta gelo. Gelo sih gelo ulah nyari kesempatan. Anjing, ibu yang ngabak opsi. Denok anu asoy, ke boy. Bener dia asoy. Nah. Ih, dia sampai dia. Sini ya. Sini neng ya. Penting mau urang. Mangan ya, ngomong ya dan sapu ya. Anjing. Sekarang Opa daripada aing di dia ngomongin dua tuyul. Teboga suluh-suluh acannya. Ned. Juned. Dia. Tadi ya. Anan mak, gorokan bae. Ih, pokok kerdang kan ya. Mereka mana sih aku gagah amat Juned? Arek ketemuan mak, pokok mah. Ketemuan. Hayu orang ngalak kayu. Panik kasar witi mak. Semua beula. Mujak dia nitahan kolotnya. Mak wayahna bae mak, ngarti meureun. Panik kencan gitu sih. Sarwiti. Ngerti meureun. Ngerti aing geus. Mejaya. Aing. Aing boga anak ge sagala kudu ku kolot bae, kudu ku kolot dia Juned. Aingnya. eta kunang si neneng bisa edan kitunya. Katelak gang gitu. Babaturan dia nunggus ngedankeun babaturan aing. Ari dia nanti kuku memarankan aing. Kudu cageurkeun dia si neneng lamun teu gelut dia mah nih kana aing. Wangi lah. Ayo gelut jeung aing. Ayo tuh di sisi sawah tuh. Ayo. Wah nih dia kana aing ngajak kulitnya deleket jurus aing. Wah nih ninjot-ninjotan. Udah ada dong surabi je, temong-temong del jurus aing. Aing selanjutnya. Cicing dia. Kade. Ai dararia kunaon ieu kunaon. Babaturan si iya ngedan ke si neneng. Locok nuduh dia. Kenyataan dia gitu. Mak heula nu ngomong mak heula. Kunaon aya mancing ngomong ka Kang. Eta mah si neneng edan ku anak emak. Hari Gara-gara bobogohan jeung babaturan si iya. Ngomong naon dia tong corang garing. Kebon pak dia. Kade. Ai si neneng kunaon. Biasa mak, tadi teh edan. Geus ulah raribut. Si neneng bawa ka imah emak. Kayak orang ubaran tuh emak. Geus dia sesalaman geus. Darah ramai geus. Maafin aing ya. Geus mari ngalah suruh heula geus balik. Beuh, eta budak kaedanan ku anak aing teh. Ih, atuh moal nangkih anak aing pakasepna. Pokona mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya oleh-oleh jeung emak brownies sipa. Ayo jeung urangna mana nih? Ih sia hayang bae. Eta aya hiji nu lepet. Ngelepet. Mohon. Rajin atuh lepet ge. Penting mah mamna urang berdua. Tadi deh, tadi. Mohon atuh. Nyantos terjadi KPM urang di dieu bae biar tambah manis kita makan brownies sipa aja. Alhamdulillah. Dasar mah teboga duit, Neng. Nek KPM na ge. Nya neng ge ngarti. Tukang kebo mana boga duit sih? Itulah Neng, ngartikeun ka Ngarti sih ngarti. Tinggal awak neng begang kos kieu teh jajanan makan angin we. Tapi Neng tetap setia kan ka
Atuh setia neng mah meskipun tukang ngangon keboge bari jeung bau. Atuh bau teuing neng. Nyaboke, kuru, hiruk deui. Bukan jodoh ngahina neng mah. Terus teuing apapun itu neng tetap elok ka Neng romantis amat sih Kak. Emang ku aing diajaran gitu. Tapi itu mah pamali, ya pamali. Terus Teh Hade, dia mah kudu dibaturan ku aing. Yeuh, dia mah. Yeuh, Neng, geus. Neng Binti. Ulah diberenan, ulah dipisan sih mah yeuh. mere ge brownie sipang kanggo emak. Oleh-oleh Atuh nuhun. manis-manis. Ya brownie sipa orang ieu nu kieu brownie sipanya. Teh mah kajero heula burung nyeduh kopi. Gitu lah mak, nanti tuh. Ya neng kurang buka mah. Lamun sampai kieu bae mah. Ajunet. Neng. Kunaon kunaon? Ajunet hayu. Neng. Ayo. Kunaon neng? Ayo buru Marah si marah deh brownies. Neng. Kunaon neng kunaon? Ayo Ajunet. Ma. Ayo atuh. Ayo Neng. Si Neng gogorowok. Iya si Neng ya kunaon ya? Eta si Markoneng kunaon? Eta si Markoneng. Ayo. Nanaonan dia nanaonan. Baduk Jawa. Jak sieu Neng. Nyokot cai Neng. Neng, nyokot cai Neng. Tegeran. Ayo tegeran. Badak Jawa. Endah ieu Neng. Cokot cai Neng. Kudu disembur deui lu aing. Cokot cai Neng. Nyokot cai Neng. Adieu. Diuk sia adieu. Cicing maneh. Mak, gak cina ya, Pak. Tegeran dia aku dia. Tegeran. Tegeran. Aing kudu disembur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sima aing, sima mau ngoin, sima selain mau nusian ku aing tapi aing nusian ku mau. Lompat. Si ieu can cager kana ke bae. Nah, cara cager mak. Sadar. Wah, Nah, alhamdulillah. Neng. Neneng. budang. Neneng. Neng. Emak. Heeh, cager. Oh, cager. Tempo eta dandanan ku maneh, eta kumaha? Astagfirullah. Ya. Saya Neneng. Nanaonan si Neneng. Buka. Sok ngisinkeun maneh Neng. Masa ieu ya gelis-gelis tah, heeh. Itu kumaha tadina ieu anak king bet jadi kieu kumaha ieu? Atuh duka mah ieu tadina mah keur ngalamun. Ngalamunan naon Neneng? Ngalamun Ajunet. Kunaon kalah aya di dieu Neng. Nah, Neneng bogoh kitu kan Ned. Sebenarnya mah Neneng bogoh ka Aa. Sinandung bogoh anjing nu ngangun kebo. Mata kene ulah sok ngahina kalalaki. Tah kitu lain. Mana yuk? Ulahnya ulah sakali-kali deui. Mal mah neneng geng tos kieu mah. Ukurannya nya nengnya tos ngahina Aa. Hampura. Tadi kuari Aa bagun teh kana neng. Nya hampura bae Neneng. Ayeuna mah aa tos gaduh ka bogoh sarwiti. Nantosnya Neneng nyar deui bae nu leuwih di aa, nu leuwih bager nya. Nu leuwih sugih. Terusnya Ya tos buru aya kitu mah neneng bade udah ukurannya anya. hampura oge. Hampura ngungan mah nya neneng nya mah nya. Nah, geus dihampura ku mak. Geus geura uih hayu dianterkeun ku mak geus sore geura uihnya. Sok kade hati-hati di jalanannya Neng.
coba ku yang dibogohan saduananya endah doang na yeuh nu hiji bohai nu hiji campernik duh aya Ngomong naon sih Anet? Ulah sok macem-macem meninggal kayu dia kan itu. Terus dia sok boga pikiran terararenda. Ngalah kayu kan itu gantian kolot ya. Ih, dia mahnya.